Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah Wangi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Rasulina tanggal ke-20. Sekali deh ajeng ulangi deh. Oke, dari pasar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sok atuh doa ya Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20. Mau besti. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana Ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aisyah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20. Nah ulangi deui. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20. Tanggal ke-2 sakanya pameget Geus. Enggak bener itu aya 2 kali. Sok tadi ge euing sok ajeng sakali deui tapi sampeuna teu ade. Gusti urang Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 di bulan Masehina tanggal ke-20. Ajika Tak kepeh dengdek. Gusti urang Sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20.